Go. Wilujeng siang pamirsa. Pendak deui sareng urang abdi Haura Nabila sarta rencang abdi rukun sentosa Dina program liputan wae. Salilah 10 menit kapayun urang bade masihan segala rupi informasi wisata di Kota Hujan Bogor. Ieu warta siang salengkapna. Pamirsa Bogor tos jadi salah sahiji destinasi liburan favorit. Wewengkon anu dipikawanoh kalawan hawa tiis sarta kaasriana. Ieu ngabogaan saderet wisata alam anu wajib didatangan. Salah sahijina nyaeta Taman Budaya Sentul City Bogor. Salian ti wisata alam di Taman Budaya ieu, urang tiasa menang kagiatan edukasi. Di ditu aya 4 zona pilihan. Adventure Center, Green Center, Culture Center, sarta Facility Center. Dilansir oge yen parabot outbound anu aya di tempat ieu mangrupa anu pambadakna sarta panglengkapna di Indonesia. Rencang abdi Galang bade ngalaporkeun langsung ti lokasi Taman Budaya Sentul Bogor. Hatur nuhun haur sareng rukun, ayeuna abdi di Taman Budaya. Nalika lebet, urang langsung disuguhan kalawan lauk-lauk anu aya di balong handap jembatan ieu. Taman ieu legana kira-kira 2 hektar, asupna gratis. Lamun hoyong ngiring kegiatan anyar, urang kudu bayar deui. Salah sahijina nyaeta ngagambar. Janten anjeun tiasa ngajak budak anjeun kanggo ngalukis. Kanggo barudak rumaja, di Taman Budaya ieu oge aya fasilitas outbound anu nantang trekna. Ulin di arena outbound anu atos diwangun ti tahun 1882 ieu salerusna kedah ngumpulkeun saleur tanagi. Salian ti kreasi jeung ulin di taman ieu oge diwanahkeun budaya-budaya Indonesia. Salah sahijina nyaeta batik anu tiasa urang panggihan di galeri. Di dieu urang tiasa meser oleh-oleh mimiti ti sagala rupi batik, tas, aksesoris, jeung lukisan oge. Sarta henteu hilap kaulinan budak tradisional. Di dieu abdi sareng Bapak Taufik bade wawancara ngeunaan Taman Budaya. Kumaha pamadegan anjeun ngeunaan wisata Taman Budaya ieu? Gimana pendapat Bapak tentang wisata Taman Budaya ini? Ya, kalau Taman Wisata Budaya ini saya lihat bagus, dalam artian bisa menjadi tempat permainan baik itu anak-anak maupun dewasa. Cek anjeun, naon kalewihan sarta kekurangan wisata Taman Budaya ini? Menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan wisata Taman Budaya ini? Ya, kalau kelebihannya sih ya taman bermainnya ada banyak gitu. Kalau misalkan kekurangannya mungkin lebih bervariasi aja. Apalagi kalau misalkan untuk apa sih namanya targetnya untuk yang dewasa itu mungkin ada permainan yang lebih dewasa, itu aja. Hatur nuhun Bapak Taufik anu tos diwawancara. Janten kitu pamirsa, saenggeus ieu urang bari ka mana deui nya? Ulah ka mana-mana, angger sareng urang liputan wae. Urang uihkeun deui ka haura sarta rukun di studio. Abdi Galang ngalaporkeun kanggo Gaswat TV. Hatur nuhun Galang kanggo laporanna ti Taman Budaya Sentul Bogor. Saban sudut Kota Bogor sok jegut bade wanda kulinerna. Sanggeus jeda di handap ieu, urang bade menyiarkan langsung liputanna. Ulah ka mana-mana angger sareng urang di liputan wae. Afrika! Hooh! Aya nu anyar ieu. Naon? Pake heula nya. Geus siap? Enggeus. Nanging tiis loh. Nah, iya, urea rasa nu pernah aya. Hah? Oreo meren. Hanya Oreo. Urang udahannya. Naha? Soalna urang resep beda bembeng langsung. Bapak abdi teh sukana bembeng beku. Bembeng sedana nu beda haruskah urang lantas bubar meski sama-sama suka bembeng.
Nuhun atos jaten sareng urang di liputan wae. Masih di lokasi anu sami nyaeta di Sentul Bogor, aya atraksi alam anu tiasa ngahudang adrenalin sareng nyegerkeun pikiran. Daerah ieu oge miboga fasilitas belanja masyarakat, tempat pikeun tuang sareng keluarga anu rauseun sareng aman. Hadir dina hiji tempat pasar bersih Sentul City. Salajengna rencang Abdi Cindy ngalaporkeun langsung ti lokasi pasar besi Sentul Bogor. Nya hatur nuhun rukun sareng haura di studio. Ayeuna Abdi aya di Pasar Bersih Sentul City Bogor. Saha anu ka pasar sok balanja sayuran sarta keperluan pawon liana. Di dieu aya seueur leutan raos anu rasana nyieun beteng wareg sarta bingah. Nah, sababaraha pilihan kuliner Bogor raos anu aya di Pasar Bersih Sentul City aya naon wae sih? Hayu turutan Abdi. Nya salah sahiji leutan anu wajib dicoba nalika ka Pasar Bersih Sentul City Bogor ieu nyaeta soto mie Bogor. Regeuh pisan nya lamun henteu ngaraos rasana, raos pisan loh sarta pangaosna di kantong. Yuk. Risotto, segar. Mumpung urang aya di dieu, hayu urang wawancara nu datang anu ngarasakeun raos nu kuliner di Pasar Bersih ieu. Ya, ayeuna Abdi di dieu sareng Ibu Yeti bade ngawawancara ngeunaan kuliner nu aya di dieu. Kumaha pamadegan Ibu ngeunaan rasa kadaharan di dieu? Alhamdulillah dino rasana saenya pami misalnya kawas abdi pesan bubur kacang ijo, alhamdulillah sae pami dina leuteunana oge sae oge gitu. Alhamdulillah rasana tiasa kanggo orang Indonesia dari menengah ke bawah, menengah ke atas tiasa lebet ieu. Kangge kulinerna sae alhamdulillah di dieu. Nah, Ibu milih kadaharan eta henteu nuliana. Abdi memang nyana katuangan ieu kumargi tadi abdi atos uleman atos tuang janten kangge katuangan anu berat siang kawas sangu kitu pan atos janten ieu mah mung katuangan ringan lah gitu. Sareng rasana memang raos sih nu di dieu. Ya tah kabukti ser nu datang anu ngarasakan kuliner Bogor anu tiasa diraosan sanggeus belanja di Pasar Bersih Sentul kumaha. Tah kedua aya es doger anu nuju hits kadianakeun. Inuman tren anu hiji ieu tiasa oge anjeun cobi di dieu. Atos kabayangnya sagalas ageng anu isina roti, ketan, sirup jeung peyem dicampurkan jeung es. Aduh, pas pisan ngalingetkeun rasa panas di siang ieu. Hayu kita beli. Hayu urang cobain es dogerna. Seger. Ulah hilap punket ieu buka unggal tabuh 6, isuk dugi tabuh 9, penting kalawan hiburan live music sabat cinten Sabtu sarta dinten Minggu. Kitu wae di Sentul Bogor Abdi Cindy laporkeun. Pamiarsa rengse atos urang maturan anjeun dina acara liputan wae dinten ieu Abdi haura sarta Abdi rukun sentosa amit ungkur amit mundur wilujeng sia hirup Sunda.